kumaha Paji ya? Ya Ustaz. Aduh. Ramenya. Maele jago Paji. Rame gini hebat. Oh, merukan aku mah anu mata kulawa ka fanatik kitu jeung Ustaz. Hiburan atuh. Aduh, eta jago silat anu pika kitu. Usik lah. Percis Kang Haji baheula. Keur ngora kitu pisan. Kitu Haji. Wah, merukan aku mah. Alah. Musuh atuh ngarontok ka dieu eta gendong macan ka eta. Nah. Geus di dieu di siku di dia tuh. Tuh, tingali. Eta. Aduh. Siku 1000 teh eta jangan ji Ustaz. Usik Paji teh. Oh. Ai. Hai. Us. Tuh. Ini kebenang hampura. Kamu benang menggelut kayak yang usah aja tuh. Weh, loba dua aja kuning. Waduh, tasin. Sager sin. Aduh ame dulu. Pun, cager pun. Aduh. Itu lah atuh sok lah. Hebatnya jagonya. Waduh. Jago Pak Haji mah eleh jang. 2 minggu. Naon teh? Waduh. Baru kana ngawirid cina jago menang. Oh. Haji. Hah? Urang heureuyeun ah. Nya isang ah. Heureuyeun naon jang? Urang isang setik mah. Heureuyan leutikan ieu mah. Eusian we lah, eusian cepat. Leutikan naon? Urang eusian. 10 ribuan. Nah, semangat aja. Pak Haji nyeka jago uing nyeka patandang naon? Judi nya Allahu Akbar. Haram teh ongko make kopea unga poe teralar salat tapi nepi ka ngajak judi. Kasaha sing ngajak judi teh? Pak Haji jang. Haram. Abdi gaduh sarung anyar di Pasatang Taryana. Nya. Lamun menang eta jago kangge Pak Haji sarungna. Haram ini kos saha sedekah aing teh. Sedekah Haji Ditambihan baju anyar. Ih, haram jang. Allahu Akbar. Ya, lamun maneh apa lagu Roma Irama baheula aya lagu judi. Kitu mah. Judi teh. Tah teh haram jang. Eta teh geus pasapah bolbung Roma Irama. Judi teh haram. Tambihan kopiah teh. Jam tangan anyar merek terkenal. Teh haram sateh ah. Ulah kituan haram. Abdi gaduh sapi perantos anakan wayahna we anak nama urang pikeun jang haji lamun jang haji Pak Haji menang mah kangge Pak Haji Allahu Akbar. Ulah nepi ka kitu jang aduh godaan setan teh jang. Abdi gaduh motor anyar Allahu Akbar. Ditambihan bensinna full. Haram Allahu Akbar. Sapi 2 nanaon. Ih jang. Ulah jang ah. Ih kedap deui kurban Pak Haji. Pak Haji kudu kurban. Sapina diuwingkeun bae. Alah. Haram jang ah. Mitoha abdi rana Pak Haji anu balik jang. Ya. Dijodohkeun jeung mitoha abdi. Ah jadi jang atuh kitu mah. Kagoda kitu. Di tempat patanang irat Prabu Puspadenta ningali kana papangkungan Dewi Setyaragen. Dah. Nepi ka nyoy-nyoyan kieu cahayana geulis.
Nyai Sitiarageun beki deket beki karas kasima akang ku kagelisanana Nyai nepi ka luar biasa paingan atuh paingan loba raja anu taluk we tajaka gintiri tapi ku akang mah moal ditarajean sanajan sakti mandraguna oge kadeudeung moal leungit kacinta moal laas ka manehna bebene pamepes hate berjuang telah pikiran telah ditido pangeran anu dina papanggungan Gusti ya wah kitu-kitu ting mah Syahrini we geurang sawiyo sabi mah deuk neangan babuna sugan we ada geulis ongkoh iya lir pentra dekat catur ieu patandang tina negara Pulau Macati nyaeta budak satega parantos gugur nyaeta dicempal ti alun-alun saembaran netelakeun anu janten geulan pamungkas Prabu Puspadenta dia Prabu Puspadenta datang lagi ka tengah alun-alun oh ya tekara sa Gusti ya aingkeun sae doana ti abdi iya doakeun kaula siap terus mangabantun Al-Qur'an nage urang sugan we salira dulu teh Al-Qur'an tamat ku abdi baca iya tiripi adi betengen akan wayana gara tungku karena cukup gerak tanggah kasadapan gerak inget-inget jampe paeh maneh kiri jigana lamun teh kekebetek-kedek ngalawan akang pasti panggih jeung apes sampean batan kitu manglebarkeun kana beungeut anu kasep kitu tibatan ditengah ku akang baloboran ketika jengelehan maneh keun bae tuang raka jadi bebene hati wayana sae tiasa urang oko bela pati kasep wayana ye raja teh raja ahli sihir wayana hati-hati jeung piana sae mangga dikawitan nyeta Prabu Puspadenta ngalawan Jaga Gendiri. Oh ya. Gendiri, coba. Modar sepel. Sakit tenggelam teh ha? Ya. Ya, tiis pisan tenggelam Gintiri. Dah. Tingalikeun aing mah neungeuh kana baru kasampean. Kumaha? Tingalikeun. Tabar. Bisa neungeuh ti kajauhan sampean Eta mundur lesotkeun kaula teh modar awak maneh Gintiri lesotkeun ya anu mundur pantang pulang dah iya Banyar talelo mawar
berjuang di medan penyiaran pengeluar nafsuna dipasa kena hebat dah iya lain lawan sabong brong lamun kecarana kandanan ada penasti kersah yang tumambara iya Raden Jaka Gintiri barang ningali lawan anu sakti mandraguna emut datan Purwadaksina Purwawiwitan Daksina wakasan emut karena ajian pamungkasna eta ajian Astabraja kunyam lambena rap sidakep sinukut tungkal kang mateni pepahanan Catudria catur araning opat iya Tria angen-angen sirpu diciptalan rasa iya den nira ingkang watak aji kang linawi den nira matak mantra Astabraja Astabraja dampal pandangan dadak janten berem watak aji Astabraja iya Gintiri maju syah ayo anu mundur ada bayuan penasti kersah yang tumambara iya barang ieu Prabu Puspadenta nyaketan Gintiri teu antap parah langsung ngajamak ieu Puspadenta dah dikepret pamenteuna dening Astabraja iya dugi kaboloboran getih ngaluarkeun getih hirup dina pangambung sang lampeuna ieu Puspadenta netelahkeun masing pati makaning perlayan di tengah alun-alun barang ieu Puspadenta bade ngalepaskeun nyawa abong kena Raja ahli sihir bari nyambat Dewi Setyaragen atuh ieu nafsuna ka Setyaragen ngadah-ngadah ngalih kana warugana Jaka Gintiri kitu kayangan salah Setyaragen sok sia modar sampai ben kawan kalangkungan nepi ka masih pati kieu kumaha wayahna ka para badega di nagara Piantipura iya muningakeun ieu patandang di nagara Piantipura gugur di medan mati iya wah kalawihan teuing jago kalian tapi apa dijemput Ilayona Sang Prabu maut udungan aing maut Gusti ya teh Gusti jadi rayon Gusti hanyaan beneran si kiai wayana nyuhunkeun supados dicanak we Ilayona gadeg anjing ya
bejakeun ka si Boy ku aing ya. Bejakeun ka si Jessica si ame aya sini anidaan anjing ya. Gusti, awai diserang ku aing ya. Gusti aing maot. Kobra. Den, kaula komite aya pelaturan tangkus bakal aing ngayakeun pangperangan jeung nagara Piantipura. Anu mawi taros jadi katangtosan wayahna. Untung aya MOU-na. Saya perjanjian. Sakedapan ieu saembara urang leleson heula kalayan